Like you, be strong to hold the powers of the sun. Aduh, lalir amatnya. Hirup pengangguran, mana yang ngarupok, duit tergabung, pagawean teu karugu. Kiraku ya yang kudu mabur ke Jakarta, neangan pagawean. Tapi gawe naon yang ke Jakartanya? Keahlian teboga, ijazah tegableg, kiraku ya yang kudu kuli bangunan. Tapi asal kuli bela, asal menang duit, jeung modal kawin. Jangan nungguan cair duit hateup mah iraha boah. Kaburu dikawin bae kabogoh aing ku batur. Tapi itu bisa jauh ya injin kabogoh aing. Udah bisi direbut ku batur. Win, keren dia ngomong sorangan bae. Dong wedan dideleukeun aku aing. Mabok obat sama mabok kadung tadi ya. Beuh, tadi ya ari ngomong teu disaring aman. Bogoh aing neangan pagawean, hares aja neangan pagawean di kampung mah. Pusing ya aing hayang gawe. Beuh, tadi ya geus ngadaran babon itu cahem. Kira aku sakieu seungitna. Sanarian ngomong dong jelema. Biasa nega asa ngarokok jeung kopi. Teu kudu mikirkeun hirup mah. Jawak aing moal budak bae bakal kolot. Aing ge hayang dong batur, boga ieu, boga itu. Mana kabogoh aing ge moal kebal lulus sakola. Ya bisa dikawin batur mantare. Gara-gara hirup aing pangangguran bae. Malah dia bos atep Win. Kira aku ngeluh hirupna nan bangkrut. En bangkrut. Boga hares neangan eurihna usim halodo mah. Usim hujan harese moena lalanjong mekan hulu lalanjung nyaho teh lalanjung Juga aing bisnis ganjar bangkrut empang na saat gua kebal dijual gua enggak modal kawin. bener Hen, mending dijual teh empang dia sakalian imah dia dijual Agor ngaju dia pan molorna di kolong jambatan deung edan. beuh parah dia Win ngomongna daekeun aing moal diarah ku indung aing. Ngadenge masih misian ngadeukeutan seputri. Kira aku semis janwanian amat ngadeukeutan ka bogoh aing. Heut diraga jiku yang beheungna. Ih, pugu bener. Hayu urang itip teu percaya mah ka aing dia. Hai coba yang gua disawatkeun ka empang. Ih, ulah ka empang, jasa saat empang mah nyeri aing ke. Aing daek disawatkeun asal kalut bae. Teh gandeng hayu tang urang. Hayu siap. Bedukna yeuh. Put, aing nanya ari dia jeung si Hendy ra putus. Ndek kan dia nanyain aing putus jeung si Hendy. Nah dia bogoh ka aing. Ulan kitu aing mah put, suganan bae kitu lah geus putus jeung si Hendy kitu. Laju rek naon lamun aing putus jeung si Hendy. Pira ku aing ngisen batok menang berenuk. Dia mah put ari ngomong sok bener. Jauh banget aja si Hendy gitu pa jauh 20-30. Sama-sama ganteng, artis deh aing mah. Lain 20-30, aya ge 11-12 sarua ruksakna. Boro-boro doang artis, beungeut doang tukang ngajala bae ngaku-ngaku doang artis. Atuh engke dia harap mah bakal ngudag-ngudag aing bakal jadi artis. Heeh, ngudag-ngudag. Jadi amba loba hutangna ieu, rek bayar hirupna. Ih, pan dia mah kitu ngomong nakan calon kabogoh ge. Pur sama tambah dia ngomong nakan irung. Bener, irung jeung ceuli dia mah sarua bae ieu. Sarua kandelna beungeut jeung ceuli doang sabut kalapa. Duh, tambah dia ngomong nyeri amat kan hati aing. Hot, alat dia ku aing. Aing mah dipelet kanu dukun mah moal mempan. Aing mah mempan aku pelet Jepang. Waduh, ari pelet Jepang naon put aing mah teh nyaho. Pira ku dia lalaki teh nyaho ka pelet Jepang. Mantak ge hirup mah ulah karasan di pojok. Beungeut jeung otak sarua jerona. Ari pelet Jepang naon gitu.
pelet Jepang eta kadang motor mobil karak naik eta mah aing. Bagor atuh ripuh teh madak aing kudu nuyul heula. Hen, tuh budak adalah tuh kudia duduaan. Oh bener we. Aing nek balik heula. Atuh naon dia balik lain ditangkeun. Aing nek balik nek nang geragaji, nek di geragaji jeung huluna. Geus lo pake ragaji meujeut tayakeun hae jeung aing. Pak. Terang bae gelut mah dibantuan ku aing, dia eleh aing balik. Panda mah kitu hirupna teh setia kawan. Atuh hirup mah kudu setia kawan, aing pae deh kudu pae. Tuh aing paeh mah nu main film deui. Terus dia naon moal ngajak aing main film deui. Udah kalau ngomongin film lain nek nangkeun budak. Hayu mah jeung teh angkeun budak. Beuneuan hirup teh setia kawan. Teu beunang dipercaya ku babaturan kabogoh aing dihembat teh. Alabatan motor Rossi nikung bae. Heeh bener eta, tadi dia nanyaan urang putus bae. Ku aing mah moal waka diputuskeun si Hendy mah. Lumayan kan jeung di museumkeun mah. Mungkin heula hen, lo kan ngomong gitu, ti mantak ta aing nikung babaturan. Pantes amat kadengena. Gua kading saya tah mah ngomong gitu nam kudu tolak bae ku si Putri. Oh, tadi awin suka bongkarin kartu aing. Ari ngomong sok bener bae jeng isin. Kamu tenel babaturan, diragaji ke dia. Ulah diragaji si eta mah, dicemplungkeun bae urang ka sumur. Balik aing yo. Awas dah buat aing jadi artis mah dia neangan aing hut ya. Ngimpi meureun tadi aing artis cicing bae. Kuna dia cicing bae. Kau nu nyaho lamun aing eta artis. Mau juga neng darari Allah ngomong bae, aing rek balik. Oh nu kempleng datang nu stres. Diantar moal balik na. Moal aing, wani aing ge sorangan. Ya kadolo kolot aing mah, dia nganterkeun aing ke dibawakeun Ari. Waduh, mau dia balik ka ditu, kayak kepenting aing ka imah dia. Ayo deh balik. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Sore-sore kieu ka mana ieu barudak ya? Di iseun amat. Naon umrah kitu kabehan. Di iseun amat. Aing ya kesel. Ieu budak kemana nya? Mot. Dia neuleuh budak tuh. Sama jamut mah ningali. Lain dia kabogoh si Darun, inspirasi ku si Darun ka mana we dia teh apa? Kuku geus kebal teu ka dieu. Kuku ti nyaho ka mana eta jelema geus kebal teu ka dieu, digendol janda meureun. Beuh bener si Gana mah eta budak digendol janda. Sabodo aing kabogoh digendol janda ka kabogoh ngarugikeun bae. Aing daek jadi kabogoh dia si Darun ngeuweuh mah. Dasar dia mah teu beunang neuleuh bikang kumaha ge dihembat bae. Penting ge bikang asal ambekan bae. Beuh dia mah bugu aing jomblo teu buka kabogoh. Kan ge aing nangan kabogoh sugan bae aya nu daekeun kana aing. Sabar bae man engke ge manggih. Kan bae aya nu daekeun kana dia. Oh, sugan bae lah aya nu daekeun kana aing. Ya aing nek nangan budak mun panggih ke bejakeun deh nya. Aing nangan bareng heula. Oke. Yuk.